Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pang deui sareng Bapak dinten ieu teka rasa atos lebet ka materi anu kagenep nya eta ngeunaan carita babat. Tapi sata acana urang sami-sami ka pengajaran dinten ayeuna membacakeun doa. Semoga orang sami-sami baca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sata acan Bapak bahas ngenaan carita babat. Pasti aya nu acannya nya ngenaan carita babatnya. Urang ulas deui materi kapungkur nu semester sata acananya di semester kamari. Di semester pertama eta Bapak tos ngabahas ngeunaan dongeng ya. Ya pasti inget keneh kan ya dongeng teh aya jenis-jenisna naon wae tah kan parabelnya. Nah, carita babat ieu kalebet kana golongan dongeng oge nya. Dongeng anu sage nya. Dongeng sage tenu tentang sejarah-sejarah kerajaan Muskitunya. Jadi ieu materi carita babat ieu leuwih spesifik tentang dongeng eta. Ditakeun pembahasanana. Nah, dina materi nu kagenep ieu Bapak tos siapkeun pastina nya nu pertama aya video ilustrasi, nu kadua panjungsi basana nya nyaeta harti carita babat. Terus nu kadua perkara babat, nu katilu struktur carita babat. Bagian cenah nyaritakeun isi babatnya. Nah, carana kumaha teh aya lengkah-lengkahna kitu Bapak jelaskeun sareng teknik-teknikna nya. Terus sapertos biasanya aya pancen tugasnya, pancen mandiri jeung pancen kelompok. Ya, mangga urang sami-sami kawitan wae lebet langsung kana materi anu pertama nya. Ya, nyaeta video ilustrasi. Video Bapak tos siapkeun nyaeta ngadongengkeun atau nyaritakeun ya carita babat ieu nu judulna Niskala Wastu Kancana. Mangga urang sami-sami simak video ilustrasi ieu. Niskala Wastu Kancana. Prabu Maharaja teh Raja Sunda nu palastra di Bubat Majapahit. Anjeunna nyepeng kalungguhan salami 7 tahun. Di tahun 1350 dugi ka 1357. Nya alatan palastra keur ngabelaan kahormatan jeung kadaulatan nagara. Anjeunna kenging jujuluk Prabu Wangi ti rahayatna. Nalika ramana pupus di Bubat, Niskala Wastu Kancana yuswana nembe 8 tahun. Anjeunna mah salamet dah henteu ngiringkeun rakana Dewi Citraresmi nu bade nikah di Majapahit. Sabada ramana pupus, sakuduna Niskala Wastu Kancana anu ngaganti ramana. Tapi kusabab anjeunna harita murang kalih keneh dina ngalaksanakeun pamarentahanana diwalian ku pamana Hyang Bunisora. Ari Hyang Bunisora dina zaman Prabu Maharaja jumeneng keneh nyangking kalungguhan Mangkubumi tur gelarna Mangkubumi Suradipati. Hyang Bunisora anu pohora ngagem ajaran agama atawa Satmata jadi pangasuh Niskala Wastu Kancana tur ngasah sareng ngatik anjeunna ku rupa-rupa ilmu pangaweruh jeung kasantikaan dina ngolah nagara. Ku Hyang Bunisora Niskala Wastu Kancana kacida di pikanyaah jeung di dama-damana
sasat ngalewihan kaputrana nyalira. Kitu namah tuda Mangkubumi Suradipati tesasat keamanatan sarta diserenan tanggung jawab tikang raka kanggo ngasuh, ngatik, sareng ngajaga kasalamatan putrana. Atuh niskala wastu kancana ku anjeun suhud diajarna sarta tuhu kana sagala nasehat pamana. Mangkubumi Suradipati ngawalianana teh 14 tahun 1357 nepi ka 1370 hiji. Di tahun 1370 hiji mah Prabu Niskala Wastu Kancana mimiti nyangking tahta sareng ngalaksanakeun pamarentahan ku anjeun da pamana tilar dunya. Boh ramana, boh pamana kamasur raja anu bijaksana, jujur, tur pengkuh nyekel jeung ngajalankeun tatakon agama jeung dari gama. Sikap sarupa kitu teh turun ka Prabu Niskala Wastu Kancana malah aya leuwihna kusabab dibeklan ilmu katut kasantikaanana loba pisan. Kukituna Prabu Niskala Wastu Kancana ageng jasana boh dina urusan lahiriah, boh dina urusan batiniah. Sababaraha hasil garapan kawijaksanaan jeung sifat pribadina dicatat dina prasasti kawali jeung naskah carita parahyangan. Sifat jeung sikap Prabu Niskala Wastu Kancana digambarkeun ku pangarang carita parahyangan kieu. Sikepna koloteun sanajan umurna ngora keneh, kusja muhit cara hirup mata sarta mituhu atikan pangasuhna hiang punisora. Kukituna minangka kepala negara atawa raja, Prabu Niskala Wastu Kancana giat dina mingpin rahayat jeung ngokolakeun nagara. Nyieun aturan pikeun ngalaksanakeun hiji kagiatan ngawangun hal anu diperlukeun keur kapentingan nagara jeung karaharjaan rahayatna. Prasasti kawali hiji antarana nataan tilu rupa kagiatan nu geus dipidamel ku ieu raja. Kahiji nyantosaan Karaton Surawisesa, kadua ngawangun lombang nu ngurilingan puseur dayeuh kawali keur kapentingan pertahanan nagara, jeung katilu ngaraharjakeun kahirupan sakumna rahayat padesan. Ya eta tadi orang tos sami-saminya nyaksikan video ilustrasi nyaritakeun ya cerita babat nu judulna tadi Niskala Wastu Kancana. Orang bisa lanjut bae ka tadi seputar contoh hukumnya kumaha cara nyaritakeun cerita babat itu semua kira-kira seperti itu. Orang lanjut pembahasan kedua. Nah, nyata panjungsi bahasanya. Nah, di dia panjungsi bahasa tadi pertama aya harti cerita babat. Harti tina cerita babat ieu kabagi tilu di dieu nya. Nah, secara bahasa lah Bapak bahas nyata babat asalna tina bahasa Jawa, artina muka lahan anyar. Muka lahan itu buka lahan baru ya, atau nuar tangkal. Nuar tangkal tuh menebang pohon ya. Nah, ini ia dipatalikeun karena sejarah lantaran munggal sejarah di daerah salawasna dimimitian ku muka wilayah anyar. Nah, satuluina babat dihartikeun carita anu aya patalina jeung sejarah. Itu menurut Reclaps ya tahun 2008. Mungkin kutipan ieu nyaeta biasana ya sejarah teh kan membuka wilayah yang baru gitu ya. Jadi bisa diartikan seperti itu gitu secara bahasanya gitu. Nah, ini kaitannya yang pastinya tentang sejarah dirinya sebuah tempat atau tempat itu sendiri sejarahnya bagaimana ya. Dari cerita babat itu artinya. Nah, ya aya nu kadua secara istilah. Nah, Bapak ngutip dina dua ya, nu pertama dina Kamus Bahasa Sunda yang disebutkan yen babat teh nyaeta carita kejadian zaman baheula. Menurut Dina Dibrata tahun 2008 halaman 44.
Kedua, dongeng anu ngandung unsur-unsur sejarah ya, menurut KUBSD Kamus Umum Bahasa Sunda ya, tahun 1883 halaman 30. Nah, jadi ingatnya tiap aya kutipan naon ti mana oge sumpana kada disertakeun nya kos-kos kieu. Nah, anu katilu ieu kunaon disebut sejarah lokal nya babat teh bisa diartikeun oge sejarah lokal. Nah, disebut sejarah lokal teh nyaeta sejarah nu aya patalina jeung wewengkon atau tempat di mana urang cicing. Nah, misalkan urang di tanah Sunda ieu nya di Bogor. Nah, pasti kan aya sejarahna. Nah, di zaman Belanda Bogor kan dikenal ngaranna Buitensrok ya. Sedajan jadi ngaranna Bogor. Eta kumaha tah sejarahna biasana dicaritakeun dina cerita babat. Aya nya babat tentang Bogor misalnya. Lanjut. Nah, nu kadua ieu perkara babat. Nah, perkara babat ieu. Nah, naon sababna babat kaasup cerita dongeng tadinya nu Bapak jelaskan di awal. Nah, babat kaasup kana wangun lancaran prosa ya, karangan bebas ya. Dina babat kapanggih ayana bagian anu pamuhalan. Nah, upamana dina jalan caritana, palakuna atawa waktu kejadianana seperti nu kapanggih dina cerita dongeng ya. Eta tah sababna cerita babat ieu kaasup yang bagian tina cerita dongeng. Tadi pertama ya tidak mustahil ya gitu cerita teh pamuhalan teh ya. Terus jalan cerita dina segi jalan ceritanya, pelakunya atau waktu kejadiannya gitu. Jadi dongeng kan unsur-unsurnya seperti itu. Nah, perkara babat juga kan jauh dari unsur-unsur seperti itu. Nanti dia contoh oke. Contoh babat diantarana dongeng para raja, para putri, para nabi, para wali, jeung sajabana. Kita contoh ieu nya contoh secara global. Nah, tapi contoh-contoh judulna nyaeta misalkan Prabu Siliwangi, Kian Santang, Syekh Abdul Muhyi ya. Babat Cipunul, babat Bogor kan, aya babat Sumedang, babat Cirebon, yang seterusnya nah eta kira-kiranya contoh-contoh judul biasanya babatnya jadi identik dengan asal muasal gitunya sebuah tempat gitunya atau menceritakan tentang kerajaan dulu bagaimana ya dulunya seperti apa gitu. Ya lanjut. Nukatilu di dia aya struktur cerita babat dengan wae kira-kiranya dijauh kos dongeng oge nya. Pertama pastina aya temana. Nah, tema di dia nyaeta inti pikiran atau pusar implengan pangarang atau inti pikiran nu aya dina prosa fiksi. Tentang misalkan kerajaan, tentang sejarah tadi yang utamanya tema-tema dina cerita babat ya. Yang kedua pelaku atau tokoh. Nah, nyaeta ngaran-ngaran boh jalma, boh sasatuan atau ngalakonan dina carita eta. Misalkan tadi Prabu Siliwangi ya. Nah, di dia pelaku teh atau tokoh aya dua nya biasana. Yang pelaku utama eta di awal nepi ka akhir cerita aya wae nya diceritakeun dina cerita babat teh. Nah, sifatnya biasanya protagonis atau lebih ke halusan ya kebaikan. Yang kedua pelaku tambahan biasanya hanya seukur ininya jadi lawan mainnya di pelaku utamanya atau pelaku kedua. Nah, yang biasanya oge sifatnya antagonis atau jahat yang licik maksudnya. Nah, itu biasanya aya dina cerita-cerita babat. Mukatilu di dia aya amanat. Amanat nyaeta pesan anu hayang ditepikeun ku pangarang ka anu maca. Untungna nya lain babat lain saukur dikarang hungkul tapi kudu aya amanat naon ta pesan misalkan kejadian carita di Prabu Siliwangi eta nya untungna aya sejarah nu urang kedah nyaho ta kumaha sih mimiti kahirupan zaman baheula teh kos kumaha. Nu kaopat latar di dia nyokok karena waktu jeung tempat langsung cerita ya pastinya kabeh cerita oge pasti aya latarna di mana tempat-tempat
kejadian anak ya pastinya ayahnya misalkan Prabu Siliwangi atau kerajaan-kerajaan tertentu misalkan kerajaan Pajajaran ya utamanya di tanah Sunda mah. Terus waktuna iraha ka 2 tahun lalu gitunya misalkan itu biasanya. Ya lanjut dia ya kenehnya dina struktur carita babate aya ini kalima galur atau plot eta runtuyan kejadian anu ngawangun dina cerita alur ya galur teh alur maju alur mundur ya alur campuran kisah anu kagenep puser sawangan ya nyokok kana cara pangarang nyaritakeun palaku dina caritana aya puser sawangan jalma kahiji nyaeta puring jeung puser sawangan jalma katilu nyaeta manehna. Jadi sudut pandang ya puser sawangan tuh nyaritakeun bagaimana nih si pengarangnya gitu. Kalau yang tadi yang jalma kahiji eta puring ya puring saya gitu berarti ceritakan si tokoh utamanya itu yang nyeritain langsung gitu kan. Tapi lamun jalma katilu manehna nya jadi saukur si pengarang nyaritakeun tokoh eta gitu. Ya bisa pasti bedain lah ya antara sudut pandang ini gitu ya. Ya lanjut bagian C ayeuna ya nyaritakeun isi babat. Kumaha orang supaya bisa nyaritakeun carita babat ieu nya. Nah, pertama aya lengkah-lengkahna di dieu. Ya, mulai disimak ya. Pertama dengekeun heula sababaraha kali babat nu rek diceritakeun di awal nepi ka akhir. Ya, pasti lobanya contoh-contoh video tadi secara ilustrasi nu Bapak tampilkeun ya. Nah, tengenaan cerita-cerita babat dengekeun we heula. Kumaha sih? Nya lamun teu ngartos bisalah nya katanya gitu terkait penggunaan bahasa-bahasa nu kosakata anu memang ngabingungkeun lah ya gitu. Tapi namun insya Allah lamun ngartos saeutik mah pasti pahamnya jalan cerita. Dan kedua tulis serta ingat-ingat tema cerita tokoh pasti patanana oge latar caritana. Nah, intinya saha ieu nanya misalkan tadi Prabu Siliwangi tokoh utamana catet Prabu Siliwangi teh sifatna kumaha nya. Terus latar caritana di mana di tempatnya waktusna nya. Nah itu bagian-bagian itu supaya sebisa mungkin ya dicatat lah gitu. Terus katilu di dia tulis galur cerita jeung kejadian-kejadian nu aya di jalur cerita secara gurat badakna hungkul. Nah, jadi kejadian-kejadian yang memang penting di dalam cerita babat kita secara garis besarnya ya, jadi secara garis besarnya dicatat jadi kayak seperti kesimpulan gitu ya. Tulis bagian-bagian mana aja yang nanti kalian bisa nu kaopat dia tulis deui si dongeng ku basa hidup sorangan kalayan nuju jeung tema galur tokoh oge latar caritana. Nah tadi hasil dari garis besar cerita yang lumayan panjang kan ya kalau cerita babat ini beda dengan dongeng ya. Nah kalau setelah nanti ketemu secara garis besarnya kalian kumpulkan menjadi kalian ceritakan kembali gitu ya. Apa saja sih bagaimana tadi kesimpulan dari cerita babat yang kita simak ya lengkah-lengkahna yang nuka opat. Terus kelima nah ieu karak caritakeun secara lisan si babat nu ditulis ku basa hidup sorangan ti mimiti pamuka eusi nepi ka panutup carita. Jadi untuk memahami cerita babat itu kita juga coba menceritakan kembali secara lisan ya pastinya. Kalau sekedar tulisan doang kan ya pasti bisa lah ya mengarang gitu kan atau menambahkan atau jangan sampai juga mengurangi juga ya. Ya, tapi secara bahasa sendiri ini lebih kita memahami bagaimana alur ceritanya itu gitu ya. Dan biasanya kan bukan cerita babat ini ya, biasanya juga kayak kita menceritakan sebuah film gitu kan, cerita filmnya itu gimana gitu atau novel yang telah kita baca gitu kan. Kalau kita baca ya satu novel nggak bisa cukup satu hari kan ya, berhari-hari bahkan bisa berminggu-minggu kalau banyak banget mah ceritanya gitu.
Nah, dengan cerita babat ini juga yang cukup banyak disajikan gitu. Nah, kita ambil lagi seperti kayak gitu metodenya gitu. Apa saja sih dari cerita yang sudah cerita babat ini tampilkan gitu kan, dari sejarahnya apa, ya kita lengkah-lengkana ya. Lanjut di dia nuka dua teknik nah wae aya opat di dia. Nah, pertama bisa jadi aktor anu nembongkeun karakter tokoh di Prabu Siliwangi biasanya sok nemposi Sule kan ya Sule dina jadi dalang oge gitunya bisaan kan ngalakonan atau karakter tokoh nu memang nu suarana badag gitu kan ngebas gitu. Nah, eta bisa nunjukkan bahwa eta teh lalaki nu bakal perkasa kan dina karakterna eta. Nah, terus kedua bisa ngolah teknik vokal, bisa ngerubah-rubah suara jeung cara nyarita keur ngagambarkeun tokoh jeung suasana. Nah, tadi lain kos suara nu gede hungkulnya, tapi bisa oke cerita misalkan putrina didinya. Nah, suara awewe kumaha sih gitu kan ya, kudu lemah lembut gitu nya ulah disarwakeun cara tadi raja nanya gitu suara nu badag tadi gitu. Jadi harus suara perempuan dibedain gitu dengan mengubah teknik vokalnya itu. Jadi bisa menggambarkan di situ ya suasananya sedang berkomunikasi antara si raja sama si putrinya ini kan. Nah, nuka tilu mibanda ka mampu dina ngekspresikan dongeng atau ngawengku kana pasemon, artikulasi, intonasi, lentong, rengkap, jeung peta. Nah, jadi tetap ya perhatikan juga gitu. Ini kan seperti ngadongeng oge ya. Jadi adapun artikulasi ya harus jelas intonasinya, jangan ada tanda koma, tanda titik, ayo ya dilabaskeun gitu macana gitu. Harus berarti gitu, setiap ada tanda baca. Dan penegasan kalau ada tanda seru ya, ataupun ada tanda tanya, sifatnya yang bertanya ininya, intonasinya ya, jangan sampai lempeng aja gitu kan. Nah, itu yang harus perhatikan yang ketiga. Lalu nuka opat dia bisa nyiptakeun suasana nu komunikatif jeung nu ngabarandungan anak. Ya pasti kan setiap yang ngabarandungan itu yang mendengarkan ya, yang menyaksikan. Kalian bercerita pastinya pengen didengarkan atau disimak dengan secara antusias. Tentunya harus kalian juga bisa berkomunikasi ya dengan baik dengan audiens kalian gitu. Jangan sampai tanpa ekspresi atau diem aja gitu, atau gimana yang harusnya bahagia ya mengekspresikanlah kebahagiaannya gitu, atau yang sedih cobalah gitu kan ada sedih gitu menceritakannya gitu. Jangan sampai tadi ya yang Bapak bilang lempeng-lempeng aja. Nah, eta teknik-teknik anu bisa orang gunakan tina nyaritakeun eusi carita babat. Ya, oke, ayeuna di dieu aya pancen dan tugas. Nah, pancen di dieu sapertos biasanya dina materi genep carita babat dieu aya pancen mandiri sareng pancen kelompok. Nah, jadi pancen mandiri ieu sadayana masing-masing catetnya materi nutos Bapak ieu terangkeun bieu kanggo mungkin bahan penilaian harian sareng penilaian akhir tahun. Nah, jadi kedah gaduh catatan mau oge sebab mungkin bingung ya giliran terus pelaksanaan penilaian harian atau penilaian akhir tahun mungkin yang kenaikan kelas aya materina tegaduh gitu. Kedah buka-buka deui video pembelajaran ieu jadi kelas terus videonya. Di ayeuna mulai sambil nyimak video di Bapak ieu sambil dicatat. Terus mungkin aya biasanya bentuk tes uraian dijawab pertanyaan-pertanyaannya di novel pancen mandiri nu aya dina drive sesuai instruksina. Oke. Jadi ingat ulah dikerjakan secara online dina drive nya. Ya punten ya Bapak aya manggil oke gitu masih keneh nu kerjakeun secara online. Jadi mangga bisa di-download pula file Microsoft MS Word atau bisa oke di WPS ya ngejatena. Yang penting file dokumen eta tong dikerjakeun dina drive mungkin aya linknya yang Bapak share.
Nah terus nu kedua pancen kelompok. Nah, jadi aya oge kelompok nu Bapak tos bentuk oge nya di drive eta, tetapi benten jeung materi nu satajana di wawancara kamari aya ku Bapak ieu deui atur deui kelompokna. Nu pertama di dieu bacalah carita babatnya anu tos kapendak yakin ya, masing-masing eta sesuai kelompokna nya. Kumaha terdiskusikeun heula we, judulna bebas mangga. Terus pilarian ken strukturna besi karena pel pancen kelompoknya nu aya dina drive eta sesuai instruksi. Nah jadi mungkin pilarian bisa di mana wae sumberna, carita babatna, terus aya struktur-struktur di dinya tadi tos Bapak terangkeun nya aya naon wae. Nah mungkin dieusi tadina lembar isian pancen kelompok. Terus kin caritakeun deui, nah nu kadua ieu jeung sebatkeun struktur dina bentuk file, bentukna bentuk file ieu nya voice note dina wae gitu, tapi ulah masing-masing gitu. Jadi kedah mungkin diedit si voice note-na disambungkeun jadi hiji file. Nah dibagi-bagi tugasnya sesuai tadi ke ngetikna bagian mana ya gitu kan. Misalkan pertama Abdul misalkan nomor absen hiji, kita ngetik bagian paragraf kahiji nanti kata dulu. Mungkin caritakan oke ta bagian hasil ketikan Abdul gitu diceritakan dina bentuk voice note. Oke. Ya, sesuai jumlah anggota kelompok rata-rata Bapak bagi jadi 6 orang ya. Tapi khusus kelas agama aya 05 orang oke. Ya gitu wae dina pancen atau tugas di materi muka ngetik babat ieu mungkin bilih aya nu bade ditaroskeun bisa lewat via WA nya. Ya gitu wae pengajaran dina materi nu kagenep ayeuna. Bapak ucapkeun hatur nuhun ya pura bilih aya kelopatan sareng kekirangan dina penyampaian materi ieu. Dicukupkeun wae diakhiri mengucapkeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.